batur urang diajar sing suhun ulah lalawora bisi kenai batur seri urang sumegruk nangsa naon-naon piwarangan bapak guru pigawe sing kancang omat ulah rek talangke diurukna regepkeun ku sarerea kitu deui ka ibu gurunya kitu teu aya bedana tegesna sarua bae sabab eta anu ngaulang ka urang hayu batur urang diajar sing suhun ulah lalawora bisi engke tenai batur seri urang sumegruk nangsa hirup mencil bunga hiji jeung batur eta goreng pisan moal aya gotong royong mending mana rea dapur jeung nyorangan hayu batur urang diajar sing suhun ulah lalawora bisi engke tenai batur seri urang sumegruk nangsa jalma anu hirupna teu daek campur kanyahona urang da bongan misahkeun maneh mun cilaka moal